أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Banyak hidup di dunia tersepen dunia. Ku ari galoban ngomong gitu. Ya, orang hidup di dunia mah tetep bae ku duneangan dunia je kan. Atuh kumaha dahar, kumaha pamajikan, kumaha anak. Berarti orang keyakinanna kana dunia jauh ka makajada wali. Deureus nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu. Ya atuh tetep bae. Urang mah teu pun kos kieu. Eta kiai neraka kos kitu eta. Mantap engke-engkean lantaran cinta dunia, engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya. Kuari dagang deres kene. Kuari ceramah. Henteu deres sih sebenarnya mah. Henteu eta mah henteu deres. Henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah. Muliaan kene tukang areng bari hideung-hideung ge dibandingkeun tukang ceramah neangan dunia. Beneran ieu mah lain lalaga. Beneran, mal nyilek ka dia gue lagi mal. Ih, atuh ayat tuh lah sakit pakai dengan dunia maningan jualan arung hidung-hidungnya cemong-cemong deh. Maningan ngojek. Cenah ngojek mah sok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu. Eta mah fadl Allah. Atuh urang ngojek gaju aya rang da susuna gede endut-endutan ka urang. Bacakeun ayat hadza min fadli rabbi. Dia tuh hayang henteu pan urang mah ngojek sapira ngojek nya dibayar nya susuna endut-endutan. Atuh geus. Nu bener cenah kiai henteu sia mah pacar bener bae deui. Tah Kanjeng Nabi teh dianggap edan. Hiji ketika Kanjeng Nabi turun ayat berubah wajahna ngomong ngaco. Ngomong kalamullah Muhammad edan. Nomor kedua, ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia, nu dikejar dunia barang jeung penting teh nu diobrolkeun teh dunia. Kanjeng Nabi muridun anid dunia. Saat batur can nyahoeun ka akhirat, Kanjeng Nabi mah menghadap ke akhirat. Saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung, Lata, Uzza, Manat, tak Kanjeng Nabi ka Allah diedankeun ku urang Mekah. Teu Namundak Kanjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mantak kadirna urang Mekah teh awalam yatafakkaru. Apakah teu malikir sih orang-orang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh engke lamun mikir faya lamun nyaho nyana nyaho naon ieu ma bisahibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisohibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kanjeng Nabi min jinnatin edang. Lamun nyana mikiran sajernih-jernihna nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinnah nyahon bahwa Kanjeng Nabi teu edan saeutik-eutik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik-eutik acan. Ieu masalah setik Muhammad edan. Salah setik Muhammad edan. Kadeuleu beda beungeut tak Muhammad edan. Kadeuleu ngomong Al-Qur'an Muhammad edan. Kadeuleu Kanjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad edan. Di edan-edan. Lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisahibihim min jinnah bahwa Kanjeng Nabi teh edan. Jadi edan-edan Kanjeng Nabi teh. Urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji, kakarak ge ditolol-tolol atuh ulah ka marah. Tolol tau kiai.
ngajina jadi takun haram segala iya itu ayo bae Kanjeng Nabi mah diedan-edan engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kaos kitu mah tuh aja emang aing mah edan ieu gitu bae geus ayo bisa ditampilin ke karek diomong orang geus rugrug mental urang berarti lain mental pejuang ye mental urang teh kos mental pamalingan kumaha maling seret bae maling sendal tendel di ditu balik deui ka dinya maling emang keur mana sendal leungit sakit emang di mana neundeuna di dieu ye sakian masyaallah sendal naon mang pugunya anu maling tolong teh naon kan anu maling nanya deh sendal naon mang di dieu di teu di dieu sendal kulitnya kula ge asana heuleus sareretan sakian teh waktu kula dekat dieu di dieu eueuh ji sanu maling tuh goblok amat nyana ngomong gitu goblok amat ente jelema daek-daek amat maling masya Allah zaman akhir merenya itu pemalingan mental lah hebatnya sementalna nah kiai ge kudu boga mental kos gitu lamun ditolol-tolol sia tuh kajet digoblok-goblok sia tuh kajet ya teman kiai bodoh jasa pugu eta camat datang kadinya mere duit teu ditariwa tolol sama kiai ieu tuh kaji eta bupati datang kadinya deuk nyumbang endan teu ditariwa sama kiai bodona deui tah mah ieu tuh kaji leg-leg ku sia pinter ieu tuh kaji sama kiai edan beurnya ieu tuh kaji engke ge pamajikanna ge ngomong ka urang duit lain cokot 300.000 mun dipake motor 300 juta lo entu kunaon tadi lah segala tata saupan naon di dieu mah edan meureunana pamajikanna ka kiai kasalagina disebut edan ji ulah marah Kanjeng Nabi ge disebut edan lamun ditafakkuran nu sabenerna awalam yatafakkar inkarieu apakah memang henteu talapakur kupar Mekah teh teu mikir teh maksudna naon mikir teh tolabul makna bil qalbi neangan harti di jero hate ngaranna eta fikir nu mantep cek ahli mantek mah pikir teh ya urang lamun ngaji sulam alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah fikri teh harakatun nafsi fil makulat hartina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir anu diangan-angan eta ngaranna pikir kieu ke aya teh si nyanyian gelas kumaha mikir tangarana tina naon ieu naon ngaranna asalna bahanna kumaha nyeuna eta pikir ngaranna makulat ai papais mah teu bisa dipikir aya poe papais hei pikiran coba ku sia jerona naon datang ka tol tau jelema mikiran jerona naon atuh moal kapikir sebab teh lain makula tah mah susah barang kadeuleu barang karasa lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang coba ku sia pikiran ayo kumaha eta jerona cak sia cau apa unti ayo apa nanas ayo coba maning ulah di pikiran edan bisa sia maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg ku sia tah karena mah susat makulat barang nu di dahar baso itu bisa dipikir ku orang pikiran coba kusia lamun nyieun baso na bisa dipikir baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas malah kuari mah aya baso edan sagala baso edan baso setan sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo nyieun baso teu kira-kira baheula mah sakadar ge baso Malpinas beres geus geus sakitu tah geus beres tah Malpinas mah geus sakitu doang meureunana tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu cenderung ka Malpinas geus beres nah kabelah dieuna deui baso edan di Garut aya baso edan Tasikmalaya baso edan cek urang ieu teh maksudna baso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieunna sih edan ieu kita ke harti yang maya geus bol bawa baso edan hartina meureunana ka edan-edanan maksudna mah mun ngadahar baso eta ka edan-edanan geus meunang sataun deui liwat deui ka Garut baso setan jo ngagedean budak kamari mah kakara ke edan gua ge setan itu ku bayeut sadaek-daek bae
Sedek-dek bae. Baheula mah emak teh ngomong, sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus teh kiamat. Jelema jualanna jualan imah eta geus teh kiamat. Lamun tahu geus buleud. Kuari tahu bulat. Digoreng dadakan. Mana asar. Tinggal santri bae julat cilik bae ka dieu. Santri bapan tolol. Di dalam mana sih eta tahu bulat teh gitu. Pugu keur walad dolin. Beres jasa. Nah, iya akhir zaman di saraya kabeh akhir zaman. awewe bukna pendek, lalaki bukna panjang. Geus diheula tah, geus. Mun awewe make calana, baheula geus kada itu bae kan urang kan ngadenge ti mah urang bener teh. Can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan tah ku emak urang. Emak ge manu bener lain mah sia. Lamun awewe geus make calana. Nah, lamun awewe geus rurundayan. Nah, akhir zaman sia tah. Lamun geus awewe campur jeung lalaki. Nah, Eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli. Bari ngomong emak teh urang ngadarengkeun. Masya Allah Karim. Eta ciri-ciri kiamat. Nah, lamun urang mikir, awas harakatun nafsi fil makulat. Lain urusan makulat teh ain, lain makulat barang dar, lain mahsusat tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati. Mantak cik ahli tafsir talabul makna bil qalbi. Eta ngaranna pikir. Tafakur, maka ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur. Jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malaya. Wabeh hasil tafakur. Dimimitian heula ku riyadhah, ngajar nafsu, mujahadah, merangan nafsu. Kadituna muhasabah, zikir, terus tafakur. Tafakur atuh kabeh ngan. Tafakur teh ya lamun urang mah umum sebab teu asup thariqah. Ai di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa. Hiji nu ditafakuran teh indahna alam, indahna. Nomor kedua makhluk dan lain-lain sebagainya. Genep. Jadi eta urang ditafakur belah mana? Naon ditafakuran aya lebah. Engke urang aya perasaan batin tah ku tafakur. Makin wauh ke Allah, makin wauh ke Allah, makin wauh. Man aropa nafsah, aropa robah. Tafakuran. Aya nu mawa masalah eta geus maot jelema. Kiai, kula mah teu kaharti cenah. Naon? Man aropa nafsah, aropa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah. Urang nyaho ka awak urang berarti urang nyaho ka pangeran, berarti pangeran urangnya. Wah, ieu budak kudu diservis si budak. Diservis. Usia udah sok maca-maca kos kitu. Ngaji bae heula ngaji, maca kulkit bukunya. Heeh, ngaji bae ngaji. Ulah sok macaan kitu engke sia sasar kajian ku kumaha ge. Mawat kan kuari geus jelemana. Pernah aya nu nanya ke situ. Ngaji bae gege ka harti. Gege ka harti pugu ngaji sifat 20 ge henteu. Baheula makan ngaji sifat 20, babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula mah. Terus kabelah dieuna atuh urang mah ngaji eta tijan dan lain sebagainya kabelah dituna karat ngaji jero. Nah, iya. Tafakur gerage. Bakal muter dina qalbu. Tolabul makna nu asli bil qalbi. Bakal nyaho asli na pangeran. Awalam yatafakkaru ana tahta tafakur. Teu mikir eta kupar-kupar Mekah. Sarua mikir atuh nu bener. Ge lamun mikir bakal nyaho. Geus nyaho, ya lamu. Nyaho. Ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan. Lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti enggak edan-edan. Tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh. Asli. Kuari Amerika kadenge gagah jasa. Amerika teh ieu teh polisi dunia. Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia. Tapi teh nyahoan ka pangeran. Bodoh cak agama mah. Bodoh teh cak agama. Matak lamun di Jakarta kuari Ahok menang. Ieu termasuk orang Indonesia berodoh kabeh, terutama warga Jakarta. Masa dipimpin kudu teh nyahoan ka pangeran? Tapi kuari serba salah.
Mana serba salah geus diplot ku nagara. Cekali politik bang geus moal bakal eleh lamun lain aya kuda lumping asup mah. Ye atuh geus da partai ge PDI kadinya, Golkar kadinya. Nasdem kadinya kabeh. Eta teh geus berarti geus diplot dat. Siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun aing aya kuda lumping. Kuda lumping makan beda nya ngadaharan kaca. Geus berarti nya mah lamun gelut ge jeung Ahok, lain gelut tinju ceulina digegel. Beres. Karak eleh Ahok. Ikan berarti blon. Kuari kiai anu asup ka Golkar. Golkarna ngadukung Ahok. Gera modar sia kiai. Gera modar sia kiai menang bagian sia presentase. Ye 99,9% menang sia. Kiai ngadukung PDI. Kiai bae mah dunia kiai bae. Ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae bang. Je dikait-kaitkeun politik apa gitu mantap aing mah tabu. Tayang. Mung. Bare duit henteu. Kiai asup ke PDI, kuari ngadukungna kafir sekali. Kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan. Aya imanan kamari mah kuari ngadukung. Nah, sadar henteu si teh kiai. Kiai bae heulanan. Nu aya di Golkar. Sadar henteu kiai nu aya di Nasdem. Sadar henteu kiai nu di PDI. Eta sadar atuh. Dukungan partai aing aya di dinya. Kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan. Beliau mah jelema. Partai mendukung orang kafir, keluar saya dari partai. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kuduna kitu atuh, ai kiai anu asorga mah. Ya mente. Tak sadar. Ya ngomong pada urang nampenya. Atuh geus sia di ditu pada urangna deui. Ke di ditu pada urangna deui. Sudah teh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung. Lah gandeng. Geng ngomong di ditu lah gandeng. Pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus jahon kabeh. Pajar teu nyahoun. Ulah gandeng. Ulah gandeng. Anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh emang naon? Ai geus nyandung. Oh, pugu ti kamari nyandung geus nyaho. Nu nyandung mah kitu tah. Ulah gandeng. Geus gadengen kudu kolot. Pugu nu kolot geus nyahoun. Geus nyahoun. Nu kolot geus mau bensin geus kieu bae. Iraha ka haji balik, iraha ka haji ye bensin ye dikahulukeun ye. Dek dikahulukeun eta nu kolot dolol. Kasupan kuntilanak meureun. Nah, ieu urang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat kan ngaji ngaranna. Deuk salamet ka akhirat sing hade. Lamun memang Golkar mendukung kafir, tarik mundur. Aing mesti kababawa. Ya Allah, lamun manusia nyaksian alhamdulillah. Andai kata teu nyaksian Gusti Mauninga abdi kaluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir. Terido teu suka abdi kudu ngadukung di partai eta, abdi aya di partai eta, partai ngadukung ka kafir, abdi kaluar lillahi taala Gusti. Kecuali dibere gede lain. Cak Gusti tolol, siapa tolol. Eta si kiai geus kitu bae tah kiai. Ulah, salametkeun diri urang. Caca diri urang. Ji sugan aing ngabangun teh beneran. Datang deui kan juri ka dinya. Ieu kan urusanna lain agama. Ieu mah urusanna negara. Negara mah negara, nu penting bisa kawe adil. Eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna. Nyana boro-boro adil jang nagara pugu jang dirina ge teu nyahoun ka pangeran goblok. Jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoun ka pangeran. Di mana dalilna? Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah? Mikir atuh lamun nyana mikir bakal nyaho. Hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah. Nyaho ma bisohibihim min jinnah. Nyahoun bahwa kanjeng Nabi teh teu edan.
eta Ahok teh nyahoun Kangjeng Nabi teh ya, Kangjeng Nabi Rasul teh nyahoun. Lantaran teu mikir. Teu mikir tak kafir khusus teh nyana. Lantaran nyana anu keur deuk naik. Ye, harita nu teh nyahoun bahwa pangeran Kangjeng Nabi teh Rasul. Lamun nyana mikir bakal nyaho. Itu mau urusan akidah lain lagi. Justru urusan akidah anu bakal nerus ka akhirat. Engke ge katerusanana bakal dicaritakeun katerusanana. Ieu bakal karak awalamnya tafakaru. Jelema teu mikir kos kitu. Jeh. Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel. Kemudian pindahnya ke Amerika. Kuari nya asup Islam. Geger di Israel. Tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ya kunaon ieu nu matak asup Islam. Hasil pikiran saya cekan. Setelah saya memikir yang jernih, saya baca kitab Taurat, saya baca kitab Injil, dan saya baca kitab Al-Quran, dan saya berpikir sejernih-jernihnya, ternyata Muhammad itu Rasul betulan asup Islam kuari geger di Israel. Masya Allah. Lamun berpikir atau kos gitu. Moal Lady Di asup Islam. Moal Kate Stephen asup Islam. Moal penyanyi nusok dijinggerakan teh sakara. Sakara ngaranna. Atuh sia kau nyaho bae. Heran aing mah. Asup Islam. Eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam. Anu tinjuanana hebat sakarang ngaranna. Tuh sia nyaho bae heran aing mah. Masuk Islam. Dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam. Tanyakeun, ieu mah tanyakeun kunaon nu mantak asup Islam? Berpikirnya. Ketika berpikir nu jernih, fayalam bakal nyaho. Nyaho kumaha? Ma bisahibihi min jinnah, bahwa Kanjeng Nabi teu edan. Lamun kuari kafir-kafir anu teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad nganggap Kanjeng Nabi teh edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu mantak ngahinakeun ge di Denmark Kanjeng Nabi dihina, di Belanda Kanjeng Nabi dihina, di Jerman Kanjeng Nabi dihina. Wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka Kanjeng Nabi. Urang anu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad merontak naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti. Sebab semua gede aing leutik. Teu kitu tapi ku kayakinan. Henteu kitu. Aya istilah urang parahyangan. Hei. Atuh sanajan ku kumaha ge, sireum ge, ari di tincak-tincak teh mah ngegel. Eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak pae ulah kitu. Tah pribahasa sih masuk barodo jasa buku. Tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teh mah ngegel. Eta pribahasa eta mah. Ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kieu. Hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese. Tuh. Urang ge sanajan kumaha ge. Lamun aya nu ngahina ka Kangjeng Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae. Boro-boro ngahina Kangjeng Nabi nu sabenerna boro-boro. Matak lamun aya Habib turunan Kangjeng Nabi teh akur jeung Kangjeng Nabi, rada marah kula mah. Kula Quran bana greget. Aing cinta jasa ka Kangjeng Nabi aing lain Habib aing mah. Tapi incu Kangjeng Nabi na henteu kos Kangjeng Nabi. Mabok teh ya, zinah teh ya. Panas ceuli. Panas eta mah kan naluri dengan sendirina. Nu nitahan urang panas jeung greget. Cak nyana teh, "Saya ini keturunan Rasul." Enggak boleh kamu begitu kan dari Kanjeng Rasul. Tapi orang tuh bisa ngajawab. Lain eta nu dimasalahkeun ku aing. Masalahna aing teh ya ieu Kanjeng Nabi aing dihina ku incuna. Panas ceuli, set panas dengan sendirinya panas. Mantap kadang-kadang aing marah ka kula Habib. Marahan aing ku sia, asal ku aki sia aing teu dimarahan. Titik aing mah beres. Sebab aing nyaho. Ya, nu di luar teh nyahoeun. Hayo sia tah rugina kos kitu doang dah. Atawa di jero ngan nundutan teh nyaho bangun. Leuwih parah tah mah nu di jero nundutan leuwih parah. Nah, urang ulah-ulah ka Kanjeng Rasul anu ku urang disual maca sholawat terus bae.
mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta. Guru urang bae nu ku urang diidolakeun dihina aju bae. Tarolah ka guru mah heulanan luhur ting bebene. Ye, kaboga urang haju aya nu ngahina, haju kieu bae. Sial mah goblok budak. Geus diasah bae ku urang sia. Dek naon sia? Nyaho. Asal aya nu dipake ka cinta dihina, urang marah. Mantap ketika orang Denmark ngahina Kangjeng Nabi, Masya Allah, ceuli asana paranas. Haji pengen digeer tadi nu panas. Bener kadeuleu ku kula. Mudah teu bohong kula mah bener. Jo barang kadenge Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi teh kula kan panas ceuli. Nya nama panas sungut. Liwat beak. Liwat beak nyana kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu. Panas sih haju ka beuteung. Anak murid gagal ya. Aya ge panas maka dieu goblok. Sia jasa. Gera deukeut sia ka aing. Gera deukeut sia ka aing. Pantes atuh. Lamun di Baghdad, lamun di Iran, lamun di Timur Tengah, presiden segede Presiden Amerika ditimpah make sepatu sebagai penghinaan. Pantes. Ja urang ge. Lamun di hareupeun urang ngahina Kangjeng Nabi. Goblok sia. Teu nyaho-nyahonyana nyaho urang wae lain. Geus ngagoblogan mah tolol sia. Pasti urang ge ka Kangjeng Nabi emang kumaha ieu. Je, guru urang dihina sia, tolol. Kaboga urang komo teh mah kaboga mah. Hayu sia. Nyawa taruhannya beuh udah. Ngebelaan itil nyawa. Ya Allah. Atuh maksudna kieu, sakila ngabelaan nu kitu ge nyawa daek coplok atuh komo agama. Ye. Eta mah aing, sia mah tibalik. Aya agama diantep asal eta. Ya Allah, tetep tergantung gairahna, tergantung gairah. Urang ngadenge dihina Kangjeng, masyaallah. Ngadenge pujian-pujian Kangjeng Nabi indah. Mantap urang mah ngadenge Nabi salam teh indah bae sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah indah. Naon sebabna? Sebabna rasa eta Nabi urang. Masyaallah indah amat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alinginaheun. Asana masyaallah masyaallah masyaallah. Mun ditanya sia kunaon eta nginaheun jasa sok menang berkat ceuna teh. Goblok sia mah. Si arti nanya henteu aing mah. Atuh si eta bae kitu. Percis. Atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing. Kumaha? Nah, urang teh kos kitu gairah urang. Masyaallah karim. Ya, lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Si Abdul Qadir. Emang kula teu panas? Teu panas. Kiai mah kaning. Kiai ngahina ka Tuan Si Abdul Qadir. Ketika kula ziarah ke Anizom, Kaki Muhtar. Ki Muhtar ngomong, bisa hadir hayu tanggal sekian. Di mana? Di Masjid Agung Sukabumi. Masalahna ndek klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Abdul Qadir. Kiai Anu. Sok hadir cenah ka kula teh nita hadir. Si kula teh aing mah hadir ge jadi bisa dalil. Lah ngedoakeun bae. Panas. Aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Abdul Qadir. Panggil bang, panggil, wah tuh rame, eta kiai teh di kitu-kitu pan hulu nata kiai. Ki Muhtar teh, siapa, siapa. Jekula teh deh Ki Muhtar kunon kikituan. Aturan manggis bae dalil bae. Artinya teh cek agama ge teu beunang, berarti nafsu. Teu masalah geus tah keur carita menang mah menang nyana, ngan teu kudu di kitu-kitu. Geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae ngadu dalil munazarah ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus lamun nu mimpinna hebat tapi lamun teu terus sarua bae ribut bae nah ieu keur carita Muhammadiyah gregeteun jasa kamaulidan gregeteun ka rajaban gregeteun ka marhaba jatuh kajian yang namanya aja aing meresep ketika orang adanya
Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Eta asana asa Kangjeng Nabi datang ke Madinah teh masyaallah dibayangkeun tala'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh bulan purnama. Alaina ka urang sadaya ahli Madinah min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada. Masyaallah dibayangkeun ku urang ya Allah lamun tala'al teh geus nanya ka Haji Penik Haji eta tala'al heung ngeunaheun cenah maksudna ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil cekeun teh jadi nya mah kos kitu bae teu jahon ka hartina teu jahon ka hartina nya mah jahonna ngana treng 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 Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen. Nu penting pujian ka Kangjeng Nabi. Terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta. Masyaallah. So geura-geura. Ngeunaheun jasa saja ngadenge eta. Ngadenge ieu we. Ayyuhal mab'utsu fina jitu. Ka harti kurang ya Allah. Ya Allah. Atawa eta salat Badar. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah. Ngeunaheun ka hate aduh masyaallah sebab urang percaya urang atau itu berjanji sok geura urang mun berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu' yakhsifuna lahu wa yarqamu sawbahu wa yaqtus wa yalbu syatahu bisiratin ta urang ngeurangkan wa kana sallallahu alaihi kaayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya' sangat isinan jeung tawadu beda jeung siapa mah isin tawadu datang ke imah dahar datang ke imah ngeberkat datang ke mana-mana menta Kangjeng Nabi mah pan kos panganten kos awewe isinan nya teh urang kahartikan masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah kajen nyana-nyana urang-urang asana seubeuh ngadenge kos kitu teh sebab naon cinta ari surat tika bogo surat cinta bo mane diciu bang ari maca kos kitu dibidah-bidah kumaha sih dari ulimla bismillatil laliyah mustadirran faydul barakati ala mana huwa ulakan ngeunaheun kana teh ya Allah urang mah ngeunaheun seubeuh ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi ya Allah ya toh cek mama dia bid'ah tapi mah baca surat di terik matahari saat orang lain merasa panas tetapi ketika aku bersanding denganmu aku tatap wajahmu hatiku terasa sejuk Masya Allah kasihku mama dia goblok anu kos kitu enggak surang mah terus bae urang sholawat biasa ya Nabi salam biasa geus dibidah-bidah ulah dilawan ulah aing mah geus pujian Kangjeng Nabi aing teh mah geus senang jasa ya teh bae geus kos kitu urang Masya Allah ieu naon ya hasil tafakur wauh ka Kangjeng Nabi setelah wauh ka Kangjeng Nabi wauh ka Allah awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah ya Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan bejakeun Muhammad ka kafir Mekah khususna ka seluruh kafir di antara dunia ini huwa illa nadhirum mubin teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nazir tukang nyingsieunan anu nyata mere petunjuk kade mata Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka sopa naik Kangjeng Nabi di Mekah teh ka bukit sopa nunggeus ka Mekah mah kabayang sopa marwah mantak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan sopa boga anak kadua marwah jadi adik kakak ngaranna Sopa Marwah. Pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina. Lahir deui nu kaopat awewe Arpah.
bener ini mah lain lalagaan ini mah di Kresek di pesantren Garut. Nu mantak budak santri mah pakai lalagaan. Budak horeng di kasopa kamar mah teu kudu ka ditu. Tadi mah eta ge aya. Bisa ada budak. Doh, cendak mamang budak nyok kiai. Si ulah sok aju ka ditu. Ulah terus-terusan eta kos kitu bae budak pokokna mah. Sia endek kasopa kamar mah teu kudu ka Mekah. Tadi mah eta aya. Mana? Isuk-isuk tuh sopa tuh marwah. Toapan ku sia los. Eta ku cinta-cintana meureun. Ku cinta-cintana ka sopa ka marwah, ka Mina, ka Muzdalifah, araya kabeh ka Arfah aya kabeh. Anakna teh pake eta ngaranna eta sopa marwah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arfah. Geus beres. Moga anaknya teh lamun lahir deui naon meureun nya. Bir Ali meureun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, bejakeun Muhammad. In huwa illa nadhirum mubin. Muhammad teh anjeun teh illa nadhirum mubin. Kangjeng Nabi lamun penting naik ka Bukit Sofa. Tidinya Kangjeng Nabi mengadakan tangan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Kan di Mekah mah bani teh turunan Quraisy, turunan nu. Hati-hati diharap bakal aya siksa. Urang maut mun urang teu iman ka Allah, teu iman ka kula, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, silaka di akhirat bakalna ka neraka. Cak Kangjeng Nabi eta tengah penting datang ka subuh Kangjeng Nabi. Ya Bani Quraisy, ya Bani Nadir, ya Bani dicaritakeun gua. Hati. Ditarongtonkan ku kapar-kapar Quraisy. Ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan gitu. Ditarongtong, ya Bani Anu. Nyanakan lumayan puluhan. Engke geset datang ka jam 3:30 jam 4 Kanjeng Nabi turun ke masjid. Nah, kupar-kupar Quraisy ngaromong. Edan Muhammad. Kunaon ngagero-gero kos kitunya. Atunya namanya bae ulah ka urang-urang. Cilaka cak jana cilaka bakal ka neraka. Tah, mantak ieu. Ieu ayatna ieu. Bejakeun Muhammad. Anjeun teh teu edan. Saeutik ge teu edan. Make saeutik ge ti mana? Min tidak lapat jinnah. Junna min jinnah edan ngaranna. Henteu aya minan berarti boro-boro edan. Gede edan leutik ente sama sakali. Mun dibongkar make bahasa bilaga panjang ngan pihartina kitu beta urang nu maca terjemahan mah bisa kitu tapi hiji-hijina bahasa min jinnah min ieu adalah min zaidah tapi asup kana isi kana jinnah teh eta teh masdar tina junna maknana edan. Nah eta teh maedakeun kana henteu sama sekali saeutik ya henteu tuh min jinnah naon atuh Kanjeng Nabi teh in huwa illa nadhirum mubin. Oh deui Kanjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin. Tukang nyingsieunan ngaawas-awas anu jelas di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir. Ulah datang tekang teu ngimankeun ka Allah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Kangjeng Rasulullah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul Karim. Urang deuleu tukang bengkel make baju werpak bobolokot cek urang bobolokot amat horengnya nama keur menikmati. Menikmati teh tukang bengkel teh asal geus teu obeng we wah geus kenyom bae nya nama. Nikmat cak jana. Neuleuh umur teh diadu-adukeun kieu masyaallah nikmat. Orang di duniana masing-masing jelema mah. Di duniana masing-masing. Urang maneleh di laut ngeri jelema naik sampan kemudian mawa pancing. Awakna ge geus teu make kaos-kaos acan kasorot ku panon poe hideung herang bangun aya olian teh kitu teh. Ya Allah. Ya rami cek urang teh naonan jelema. Orenganan nya mah asal geus ka laut be waduh nikmat. Ngeunah. Ya Allah, di dunia mah kos kitu.
di dunia ada kos gitu. Ya Allah ya Rabb. Jelema tukang ngabersihan WC eta teh akan kurang mah ya Allah nanaonan orenganannya nama ya di dinya usahana asal manggih WC be kosong belueun nya nama belueng kosong cek kana teh tah lamun manggih WC pidu nah ini makanan gua cek kan di dunia masing-masing mereka masyaallah. Batur genyeng serikeun ka urang nanaonan cenah caknya ngarabring ngaji ngan sakadar ngaji kos kitu doang. Ji nanaonan maning caknya na ka puncak ka Bali. Beuh ka Singapura ka ditu. Beuh hayang naon di ditu. Teu nyahoeun nyana horenganan di majelis teh bisa hees. Ya Allah ya Rabb. Aya satu kenikmatan anu luar biasa. Belum tahu kamu. Ya Rabbi di dunia masing-masing ketika batur lelap tengah peuting kereknya lantaran ti beurangna digawe bisnis dan lain sebagainya ya otomatis lesu peuting kerek teu hudangnya nama keur menikmati tapi geuninganana ya hiji jelema jam 1 jam 2 hudang mandi wudu Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar. Hudang tanu kerek teh. Nanaonan teh budak penting-penting, penting-penting si sholat. Cak nggak capek-capek. Iya, tuh mending cak kana teh. Cak anu sholat budak hees banget, tolol cak kana teh. Nanaonan. Seperti eta. Jadi di dunia masing-masing. Rohna di mana didinya nyana bicara Masya Allah karim nemantak kula aya umang omongkeun batur sebab di dunia na masing-masing rohna keraya didinya atau didinya bae mantak dina ilmu tarikat dina ilmu tariqah teh aya tah hubbul khalqi wal mailu ilaihim li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim ila anwarihim eta hungkul pegat jeung makhluk kudu sebab makhluk teh bakal ngahalangan karena kelanjutan ibadah urang ka Gusti Allah tetapi ketika urang geus dijadikeun ku Gusti Allah kudu resep ka makhluk hubbul khalqi wal mailu ilaihim tapi lain hayang dibere lain hayang diagungkeun li ikhrajihim an zulumatit tabaihim salamatkeun jelema kaluarkeun tina pepeteng zulumatit tabaihim ila anwari maneh teh kapan dititipan ilmu ku Gusti Allah teh aya hadisan aya wahyuan kamarikan maneh geus tinggalkeun makhluk dalam rangka ngajuntrungkeun diri ka aing ku ari maneh geus diberekan salametkeun jeung batur mantak moal aya wali anu cicing moal aya pasti bae ngopepang memangnya nama ngomong sebab duniana di dinya dititah geusnya malam aya nu ngadokotok datang ka dinya atawa kesempatan diraha jangan ulah ngadokotok bae ai elehan mah tuh rugi sia kecuali menang tuh terus wali dakwah dititah atuh sadu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi lamun para aulia Allah cicing urang ningali Habib Lutfi umur geus 70 tahun aju nyana masih keneh ka Jakarta diundang dan lain sebagainya dirina geus teu hayangeun meureunanan ja capek meureun tetapi kan meureun instruksi ti Gusti Allah lamun teu turun deuk kumaha Gus Dur mah datang ka jadi presiden emang hayang jadi presiden henteu lain cara Bambang Yudhoyono lain cara presiden yang mulia Jokowi lain ada hayangeun mantap ketika dilengserkeun atuh mangga bae nu penting perintah Allah berbeda lamun urang paham sebab naon aya titipan Gusti Allah henteu rek babanda henteu rek takasur hatta zurtumul maqabir lain tapi tugas di Gusti Allah mantap
katipu jelema ku Gus Dur pajar kitu kuari masih keneh berduyun-duyun terbukti jasadna utuh henteu maksudna jadi presiden dengan tugas we ti Gusti Allah kudu jadi lengser bae namun hari tadi pertahankan batal nya mentek henteu ih geus kana ditu lah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dunia masing-masing jelema bisa tenang sebabnya nana aya di dinya mentek lamun teu akur prinsipna urang samobil ya samobil. Urang samobil ulah-ulah jeung batur jeung pamajikan bae, tapi beda prinsipna poe eta. Urang samobil atuh mal ngobrol ja. Atuh mal ngobrol nya nanya urang-urang. Hareudang malah mah. Padahal pamajikan prinsip nu beda. Ya Allah ya Rabbi. Ai urang hayang ka ditu heula ka silaturahmi pamajikan hayang ka toko heula. Itu bae heulanan. Cek salaki ulah lah paling langsung bae ih ka toko bae heula. Ai salaki mah nu mantak ulah atuh pan ngitung-ngitung nya ge sarua kalkulator. Ayo guys, brag-brug naik mobil ge. Ayo guys. Cek pamajikan naik kos kitu lah. Naik ke mobil buh. Waduh. Lain deui lawang kadengen lain 2 kali asa ada pisak di lawangnya. Geus naik mobil tanya ku urang kajen lah orang untuk ke toko bodok lain deui ya urusan dia geus teu bisa ditanya mah kajen hukum lagi geus salakina matana ka ditu ka kulon nu ieu mah ka ditu atuh perjalanan mangkaning aya 100-200 kilo ada cangkeul tawaran dahar embung pandi tawaran es embung ayo dah boro-boro dah jeung pamajikan bae jeung pamajikan eta kos gitu cangkel atuh komo nu beda prinsip urusanna urusan gede waduh atuh lain deui cangkel mantap ulah nyieun cangkel urang hirup bebasan bae sih bebasan. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah lahir di Mekah. Kemudian Kangjeng Nabi diutus di Mekah, diangkat jadi Rasul Allah. Satu acan diangkat jadi Rasul Allah, Kangjeng dibere heula mukjizat. Memehna dibere resep kholwah menyepi heula Allah karim. Umur 35 tahun geus mulai Kangjeng Nabi teresep nyepi sorang naik terus sampai 40 tahun detik-detik terakhir menjelang 40 tahun teh resep sorangan naik ka Gua Hiro Allah kari Jabal Nur seperti etalah kehidupan perjalanan Kangjeng Nabi itu nu mantak lamun ayah hiji jelema can dibere resep nyepi moal luhur kajen hukum moal masantrean nyana bisa ngaji tapi can dibere resep nyepi sorangan geus sakikituna bae sakikituna tapi nyana dibere resep nyepi heula masyaallah ngaji geus rada nyai-nyayan tapi dibere resep nyepi sorangan tanya ke orang mang Abah santen geus sabaraha aya 15 tahun mah. Ieu kok kebangunan kuari nyepi heueuh bari keresep nyepi. Emang kunaon? Aya nu daekeun mah. Frustasi aing. Ieu mah lain hol wah ieu mah nu kos ieu frustasi tolol ieu mah. Wah brengsek ieu mah ieu mah. Lain nu kos kitu lain. Atuh loba nu nyepi kitu mah ieu nyepi bae. Atuh nyepi ge sarua anu digigir ieu. Nyepinya lagi sarua bae sarua di imah malah mah penting lamun anu assalamualaikum hordengna ge dibuka setik besi nu nagih sakeun nyepi kos kitu mah lain deui eta mah atuh urusanna ieu mah nyepi teh ngajuntrungkeun diri ka Gusti Allah embung kaganggu makhluk mah sapira makhluk mun teu nyacan ngalem lah sapira dicawat jeung di alam mun teu menta mere lah sapira urusanana ceuhil doang. Gas, tinggalkan, mantepkan ka Gusti Allah sorangan, belajar orang sorangan.
ulah wake hese-hese helanan sorangan teh belajar 3 jam 10 datang ke subuh bae heula sorangan eta bae sakitu kela mun geus karasa nikmat kapasa-pasa peuting tuh cenah moal bisa kieu jeung kuari mah geus boga anak pamajikan yeh sia mah atuh mantak naon di kamar sorangan tuh diganggu cenah ku anak ku pamajikan ai bakal diganggu Gunung Karang sepi keneh sih jadi itu ke Gunung Karang ya bebeja ka pamajikan neng anaknya ieu mah kakal mah deuk ka Gunung Karang heula emang aya naon sugan aya maung bae di ditu cak anakna bae emang kunaon gitu masih galak aing urusan patali udah gitu baik ya Allah teh ya tapi kapan kudu boga ilmu inget ka dongeng abah bae aya jelema deuk koholan nyana ka gunung mawa anak sapi barang sampai 2 poe nyana ibadah ka Gusti Allah barang geus menang saminggu inget ka pamajikanana ridu meureun nyana ka pamajikanana ngaranna ge lalaki dibere syahwat ai pragda dek balik jauh jaker holwah aya ge anak sapi bawanya turun daripada hese cek nyana mendingan ieu bae nangko di anak sapi eta kan bodoh eta tolol ulah datang ka kos kitu mah teh ilmuan heula deuk ka Allah ilmuan heula ulah ju nangkot di tukangan sapi masa norekat haju nangkot gitu tuh teu bagus jelema bodoh mau ka saya jelema duaan bararodo kabeh nya nama bodoh teh lain lalagaan barang asup ka masjid nya neuleuan beucak nya ieu munarah ku luhur amat duaan barodo kabeh waduh munara pohara cek nya luhur amat ieu nu ngabangunna berarti jangkung jasa cek geuna karena ge bodoh atuh weh banyak jangkung sakieu cak nu hijina deui atuh ieu bisa kieu kan berarti jangkung jelema ye sia mah lain kitu munara mah emang kumaha nyeuna mah dihandap dipanjangkeun keta geus jadi karak ditangtungkeun kan barodok salah sahijieun gabe eta nah eta ngarana odob eta pas gitu masyaallah ulah sok ngilek ka dia biasa bae sia ya Allah ya Rabb nah ialah Kangjeng Nabi teh diangkat jadi rasul setelah resep nyepen saat puncak nyepen Kangjeng Nabi umur 40 tahun jol malaikat Jibril alaihissalam dat Iqra ya Muhammad baca Kangjeng ma Nabi qari tanggep ku malaikat Jibril kaget Kangjeng Nabi lepaskeun deui Iqra ma Nabi qari tanggep deui ku malaikat Jibril lepaskeun deui Iqra ma Nabi qari karak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram turun Kangjeng Nabi berarti diberi wahyu diangkat jadi rasul nah ieu mah keur carita jadi Kangjeng Rasul teh diangkat jadi rasul teh saat keur pegat jeung dunia pegat jeung makhluk pegat jeung lingkungan hiji be Allah turun malaikat Jibril ngangkat jadi rasul ya waliullah diangkat jadi wali teh keur pegat jeung makhluk keur pegat jeung materi jeung dunia pegat jeung lingkungan hiji we Allah ngangkat jadi wali tuh ieu mah di spring beda yang jadi wali AC ambalaya di kotrek-kotrek kurang teh cek ngomong yang jadi wali tampak habak kudu pegat kabeh kudu pegat nah iyalah pegat jeung makhluk pegat jeung dunia etalah nu beratna hiji we Allah andalan masyaallah karim karak diangkat jadi wali Allah kalau geus ka ditu geus jadi wali beda karasep engke
dikelilingi ku dunia Allah ngelilingi dunia kan sabodoh sama janu Allah dikelilingi ku makhluk dari berbagai lapisan masyarakat lapisan makhluk timimiti anu handap sahandap-handap datang ke luhur saluhur iya tahu urusan Allah makhluk maing maing jeung Gusti Allah tah lamun geus bisa kitu karak jadi lemah ieu makan di SMS waduh anak batur ya coba ente ka dieu ya kakarak ayat tiluan kurang hiji aduh emang kudu opat tadi opatan lah cekeuna teh tuh saya baju karti bae kan parantina kan emang teu karagap kitu ku aing eta teu bisa pegat ya Allah ya Rabb ngeun urang lamun geus bisa pegat jeung makhluk Allah bakal ngiriman makhluk pegat jeung dunia Allah bakal ngiriman dunia ngan urang na geus teu hayang hiji be Allah cenah aing ge pegat jeung makhluk tapi makhluk teu daek datang semu sia mah semu geus aing mah teu hayang ngana dunia teu hayang tapi teu daek datang tah dunia cenah atuh kunaon sia meninggalkeun dunia hayang dunia teu mangarana mancing teu mancing mah make loot atuh geus kitu ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul dakwah lah Kangjeng Nabi teh mimiti dakwah Syriah lah harewosan Kangjeng sebab dititahna model gitu kabladina terus rada jahar-jahar wah mulai hirup suasana agama teh dari mulut ke mulut terus Kangjeng Nabi teh dititah fasda bima tu'mar wa a'rid anil jah wah kenceng Kangjeng Nabi di mana aya manusia di mana aya kerumunan manusia apapun yang terjadi Kangjeng Nabi langsung dakwah ya otomatis pemimpin Quraisy Abu Jahal Abu Sufyan dan lain sebagainya merasa kalah dan tersisihkan nyana bangsawan, nyana hartawan, nyana pemimpin. Kemudian kuari merasa terabaikan dengan dakwah Kangjeng Nabi. Wah, Kangjeng Nabi istimewa. Kuari nu ilu ka Kangjeng teh lain kalangan bawah bae, kalangan menengah geus mulai. Eueuh deui Muhammad kudu dibunuh, jarak bunuh. Kan lain lalagan. Masya Allah rit kapohara Kangjeng tidinya Kangjeng Nabi tetep mun tayang ka Gusti Allah kumaha keputusan Allah nah gancang caritana dititah hijrahlah Kangjeng Nabi ka Madinah hijrahlah Kangjeng beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dengan cara-cara dakwah dengan cara-cara hijrah anu geus dijelaskeun kamari berangkat ke Madinah cuman Kangjeng instruksi kan bagi penganut Islam terkuat di Madinah di Mekah segera milu hijrah lobalah sahabat-sahabat anu milu hijrah digaranan sahabat muhajirin nah aya nu tersisa milu agama ka Kangjeng Nabi tapi ketika dititah hijrah ke Madinah tidak nah iyalah permasalahan nu mantak teu milu hijrah ka Madinah teh horenganan loba pertimbangan ya Allah ya Rabb Masya Allah karim pertimbangan teh diantarana aya anu anakna asup Islam bapa teu masa sih kami ninggalkeun bapa aya anu bapa nama Islam jeung anakna kapan dulur henteu masa sih kami hijrah kudu ninggalkeun kakak ninggalkeun adik ya Allah ya Rabb aya anu boga pamajikan masa sih ai kami asup Islam pamajikan encan kami kudu ninggalkeun pamajikan atuh meureunanan pikumahaeun pamajikan teh berat pamajikan aya anu berat teh ku anak pan kami teh boga anak teh ieu teh kembar
kembang mata kemejar resep sedangkan anak teh teu milu dina agama teh haju kuari diinstruksikan kudu hijrah ka Madinah kudu ninggalkeun pamajikan anak mana berat amat gitu kene aya emang aya uwa eta teh baraya-baraya anu kudu ditinggalkeun anu urang sapopoe teh kapan obrol kadang silih bantu ku ayana agama ieu memisahkeun antara urang jeung dulur berat amat berat itu kene boga harta Masya Allah itu ladang itu toko itu perusahaan aya ditinggalkeun kan ku urang ka Madinah berarti kan geus teu kudu dilieur deui eta ladang eta usaha ya Allah ya Rabb menang sakitu usaha poharana aya perdagangan anu geus lancar ketika hijrah ka Madinah atuh kapan meureunanan dagangan teh ditinggalkeun aduh ieu bakal pikarempan kapayuan anak ke kumaha terakhir ieu imah menang ngabangun geus saking ngeunaheunana hijrah ka Madinah berarti kan ditinggalkeun moal kami mah deuk di Mekah bae berat ku urusan tadi ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb bu hijrah ka Madinah geus geungkeun diterima ku sahabat Ansor terjadilah dua sahabat Ansor jeung Muhajirin tinggal anu di Mekah nu loba pertimbangan iyalah nu teu daek hijrah diantep ku Kangjeng Nabi sebab can aya instruksi anu pohara ti Gusti Allah nyana boga pertimbangan seperti eta kapan urang teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad tapi kan bapak urang teh kan pemimpin ka jenting teh iman pandulur urang teh ieu teh pamimpin di Mekah teh masa sih urang kudu papisah teh dumantag kuari di Indonesia keur meujeuhna pohara agama teh ulah sampai memisahkan antara dulur teh bisa kitu agama mah agama bae di urang timbul toleransi jangan karena agama kita pecah jangan karena agama kita kemudian ribut atuh kapan ari geus memuncak mah teh bisa teribut kajian kumaha ge ja agama mah agama ti Allah kapan aya agama mah nah di urang teh dibuat sedemikian rupa aduh supaya ulah aya keributan jenting kafir deuk yeun ulah kumaha ge nah ieu bahayana nah ketika masih keneh diantep orang-orang mukmin anu can milu hijrah dengan berbagai pertimbangan maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya ditegur ku Gusti Allah jelema nu ariman yakne mukminun ulah ngarasa berat anjeun datang ka teh hijrah ku gara-gara bapa anjeun dulur anjeun la tatakidu abakum murarek ngajaradikeun aranjeun kabeh ka bapa-bapa aranjeun kabeh wa ikhwanakum jeung dulur-dulur anjeun kabeh aulia sebagai wali sebagai pamimpin Inistahabul kufra lamun memang bapa jeung dulur teh masih keneh mikaresep pilihan anak-anak kufur ninggalkeun iman. Anjeun iman ka Allah ka Muhammad, bapa anjeun kafir keneh, dulur anjeun kafir kameh. Kafir keneh. Nah, lantaran bapa anjeun teh milih kafir. Walaupun manehanana jadi pamimpin tetep ulah milu ka bapa anjeun. Berarti kan aya pemisahan.
Bapak tinggal bapak, pamimpin tinggal pamimpin. Tapi ai kafir mah boleh dituturkan. Instruksi hijrah. Iya ayat ternyata aya dua rupa nomor kahiji ngainstruksikeun hijrah ka Madinah ulah nutur kafir. Nomor kaduana ulah ngajadikeun kafir sebagai pemimpin ulah. Sakali deui dengekeun ku ceuli dia. Ayat ieu teh sebagai nahyun larangan ngajadikeun pemimpin kafara kufar haram kafir jadi pemimpin. Ieu ayatna. Talari ayat dia ejakeun ka ditu. Ka luhur. Iya bahkan orang keur carita ayat bentrok jeung carita negara. Watak mal maju-maju di orang sebab bentuk negarana lain negara Islam. Satungtung lain bentuk syariat mal maju agama mah kajen kukumaha ge. Terus we urang teh disundatan jeung disundatan. Disempring deui sebal maju atuh. Di negara demokrasi mah arti demokrasi teh demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat. Geus tergantung kumaha rakyat bae kajen teuing kafir aya pilihan rakyat mah atuh we gae kajen teuing cewek aya pilihan rakyat teh gae. Padahal mah dilarang kafir jadi pemimpin, cewek jadi pemimpin. Mal bener kajen kukumaha ge ketika kaum ngajadikeun pamimpinna wanita. Mal bener kajen kukumaha ge di negara lamun pamimpinna eta adalah kafir. Mal bener kajen kukumaha ge sadaek-daeknya na bae. Teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim mal bener. Tapi kulantaran bentuk negarana lain negara syariat teu kumaha nya na bae. Geus kumaha rakyat anu milih. Lantaran kumaha rakyat anu milih atuh dibuatlah dewan-dewan pilihan-pilihan rakyat. Mimiti pusat datang ka daerah. Iya lah partai. Golkar geus aya 2, P3 geus aya 2, PKB, PDI, Kafan dan lain sebagainya. Hari kafir ge. Hari tanu geus boga partai. Naon ngaranna? Siapa nya hojasa, banyak kabere, siapa? Masya Allah, karim. Naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik. Tuh, nah, lantaran atungkeun partai ngaranna ge engke kaberituna sogok menyogok dibere. Lah aing mah ieu bae cenah ngarahanana teu karasa ayo tah didukung tinggal tunggu kehancuran. Urang-urang kene nu ngahancurkeun agama, urang-urang kene nu ngahancurkeun bangsa jeung nagara. Masyaallah kan sek sakadar carita seperti eta kumaha urang bangsa Indonesia hendak ngebangun Indonesia ya urang sebagai bangsa. Dilanjutkan ke anak incu orang ya orang sebagai bangsa tarik ulurna biasa tomakos gitu mah tapi coba nyen kekuatan supaya Al-Quran teh lain sakadar dimusabakohkeun lain sakadar dibaca lain sakadar ditalar tetapi diterapkan dicoba ku urang mantep jasa kahayang urang mah kan ieu langit bumi nangieun Allah manusia nangieun Allah atuh aya Al-Quran kitab Allah mantak naon nerapkeun. Urang mah oke baik lantaran urang mah resep ka Allah. Nah kafir mah kan teresepkeun ka Allah nya mah. Di naon Quran diterap-terapkeun maning Injil ceuk Nasrani. Ye. Maning Injil be urang mah. Kan ngadu. Dijieun ku urang kahup. Nah, melalui eta bae geus atuh. Atuh geus teu oja urang. Sakikieun bae. Dek sahabat itu jadi presiden, dek sahabat DPR jeung MPR
Atuh eta bae nu dilakukeun urang bicara agama mah kandas sakitu bae. Masya Allah timbul di negara demokrasi mejil teh ya jaringan Islam liberal. Kok bisa kos gitu sih Islam liberal belah segala. Nah Islam bae liberalan gitu julukan segala Nusantara. Islam makafah Islam ulah aya sistem-sistem kos sekarang itu. Apa beda Islam di urang jeung Islam di Mekah? Pangerana atuh janten pangeran Allah kene, nabina atuh akur, kitabna atuh akur, hadisna atuh akur. Kok kuari jadi julukanana beda-beda sabodo. Mentak orang bersihan. Sakedeung deui orang bakal ngalengkah ka alam kubur bakal ditanya. Ya Allah, rarempan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu para mukminin ulah rek ngajaradikeun aranjeun kabeh ka bapa maneh dijadikeun pamimpin. Ini istahabul kufra alal iman lamun manehanana masih ngutamakeun kakufuran ninggalkeun iman. Masyaallah. Ulah rek jadikeun dulur-dulur aranjeun kabeh dijadikeun pamimpin. Lamun masih kana ngutamakeun pilihanana kana kakufuran ninggalkeun iman. Mun terjadi kumaha? Wa may yatawallahum minkum faulaika humul zalimun. Saha jelema nu ngajadikeun pemimpin ka bapa ka dulur anu kafir faulaika humul zalimun. Jelema nu ngajadikeun pemimpin kafir zalim. Allah kan. Ya dek. Sing ada besi gara-gara orang milih kafir di akhirat orang disape di neraka jahanam. Hanas jana nu jadi urang mangasa kada 1 juta 2 juta saperak 2 perak haju urang disate di neraka jahanam. Mending lamun haju teh coplok iman, lamun ku Allah dicoplokeun ku gara-gara Allah bendu, naudzubillah min dzalik. Jagalah. Geus ulah pati mireung teh nganu kos kitu. Ieu mah bahasana ge cenah ieu mah kiai nu mantak ngadukung eta teh ieu mah jang bemper teh padosero sia. Katabrak sia heula bemper. Ieu sok segala bemper segala naon sok bebemperan sia. Geus mendingan dicoplokeun ku aing bae kitu sia bemperna. Ya Allah, faulaika humul zalimun, zalim teh. Karim Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala nita hijrah loba pertimbangan duh Bapak masa si urang kudu pepisah jeung Bapak nu mantak di Indonesia disindir Amerika nyindir Islam itu adalah memisahkan antara keluarga. Atuh geus kos kitu ti dituna lamun teh aya bapak asup Islam atuh pasti pisah jeung anak, lamun anak asup Islam atuh pisah pasti jeung bapak dulur asup Islam atuh pada pisah jeung dulurna deui. Salakina asup Islam atuh pan berenanan kudu pisah jeung pamajikanana. Kitu kedeui jeung baraya-baraya. Ya Allah ya Rabb, berateun amat sih ka bapak anu kafir, berateun amat sih ka anak anu kafir, berateun amat sih ka pamajikan anu kafir, berateun amat sih ka baraya anu kafir, berateun amat sih ka rombongan-rombongan, organisasi-organisasi anu napasa kafir. Kok berateun amat sih nanaonan harta-harta anu ku anjeun diteangan nu kuari kita hijrah, berateun amat sih ninggalkeun harta, ninggalkan perdagangan anu entera rempan karena kapayuanana bau mun ditinggalkan bakal pikuman termasuk imah kudu ditinggalkan kuberateun aman. Padahal maksok gerage bacaan kurang saha raja anu tergagah Firaun bae aya nu dibawa ka kuburan Raja Namrud modal aya nu dibawa ka kuburan Bladieuna Raja Inggris awak doang ke kuburan. Masya Allah
John Kennedy lu teh jaho di Amerika hei segala-galana nu ngatur nyana bae selesai di negara urang Pak Harto saha nu teu nyahoeun ka Pak Harto gagah aya di nyana kaya aya di nyana strategi aya di nyana senyumna aya di nyana senyum Pak Harto senyum anu penuh dengan mematikan racun anu pahara kaya raya duitna kuari ge masih kena ada triliunan rupiah anakna ongkang-ongkang ayeuna karena bapana pahara nah mautnya ayeuna dibawa ka kubur sugan kunci jeepna eueuh aja nyana boga jeep Mercy teh anu hejo teh sugan dibawa ka jero kuburan teh luhur teuing teh mah atulah tatangga urang nu sugih teh paeh dulur urang anu kaya raya modal bahkan atasan urang ge paeh keneh bae modal ku urang kuari harta dihook-hook datang ka ku urang kuari ku dihook-hook na embung be sedekah ka masjid hook jasa modal sia deulekeun sia majelis taklim lain ieu mah teh hayang mah dibangun gut hayang geus ulah sia ulah mereka aing ulah geus loba teuing duit ieu kajen kumaha ge ih pada lain lalagaan pukul loba teuing mah duit teh can kabalanjakeun ieu ulah besi pajar aing hayang teh aing mah henteu cenah deuk nginjem ya goblok sia mah lain nambahan nginjem tolol lo sakadeng ku ceuli aing hurus sawarewas ya sama nyayomkeun guru sia mah nah hayu sia anu paling bahaya deui harta urang enang urang kemudian maot pamajikan atau urang nu maot atau anak nu maot dikekeuh ku urang maot bapakna teu diparoid ku anak-anakna dikekeuh samarukna bakal kumaha moal kebal modar sia harta bakal jadi orai dileglegan sia ku orai ye perang sana ya karim ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb bapana maot dicekelan bae kuno kolotna adina hararese komo si bungsu mah ieu teh kumaha ngan sakadar bisa ngomong we ka nu panengah teh cek nu panengah aing mah lain anakna di anakna mah tuh nu cikal jeung bungsu aing mah sesemperan mana urang gitu aing teh diajak-ajak ke ieu kolot tinggal nu bungsu bingung ka dia bingung surat dibawa kuno kolot kabeh bebeja ieu urang paroid ceknya teh ke pajar ribut urang di paroid mah lain pajar ribut ieu kami bagianna nah ulah loba omong sia modar sia dilegleg kumaku orang sujaul akal sia gara modar sia ya Allah ya Rabb ngaot pamajikan kuduna diparoid dikekeuh bae ku nyana kajeun antepkeun gara modar sia ujianna dihapit ku kuburan kerakak akan tah sujaul akal cih emang kumaha kitu berat amat si ku harta berat amat tah ieu sahabat muhajirin teh ulah berat ku harta ulah berat ku bapa ulah berat ku dulur ulah berat ku anak ulah berat ku pajikan sapira pamajikan huahe nyapatan moal di akhirat je urang ngaju dilojokeun ku pamajikan Masya Allah pamajikan mah kudu ngaladen urang lain haju urang huahe ka pamajikan di akhirat cilakas ya Masya Allah karim udah berat ku pamajikan ulah ieu teh ayat lain sambarang kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kana abaukum mun aya bapa-bapa maraneh kabeh wa abnaukum anak-anak aranjeun ikhwanukum dulur anjeun azwajukum majikan pawajikan maraneh kabeh saudarakum raya maraneh kabeh amalun harta-harta anu maneh diusahakeun tijaratun perdagangan anu maneh rarempan kana teu payu saat inu ibah anu kumaha dipake kasuga ahaba ilaikum leuwih dipake ka resepkum maraneh kabeh tibatan Allah Rasul jeung perang fisabilillah awas cak Gusti Allah patarabasu tangguh tungguan moal kebal deui
Eta bahasa geus pohar aja saya teh bahasa ngancam ngaran. Bahasa ngancam. Hei, lamun badah leuwih resep ka bapa batan Allah Rasul jeung perang tungguan. Lamun mana resep ka anak batan Allah Rasul jeung jihad fisabilillah tungguan. Lamun mana resep ka dulur batan Allah Rasul jeung jihad tungguan. Awas ya. Lamun mana resep ka pamajikan batan Allah Rasul jeung jihad tungguan. Lamun maneh resep ka organisasi ka baraya-baraya perkumpulan-perkumpulan anu maneh berat tinggalkeun anak batan Allah Rasul jeung jihad tungguan cek Gusti Allah. Resep kana harta anu kekewe ku maneh nang usaha maneh rasa maneh nu maneh pada manu aing sia teh harta teh ku aing kocorkeun anak haju ku sia dipake ka resep ku sia datang ka ku maneh mung ditinggalkeun ka Madinah tungguan sakedeung deui. Kitu kene imah jeung perdagangan maneh resep ninggalkeun imah jeung perdagangan tungguan cak kitu fatarabbasu Eta ancaman diancam awas di dunia keneh cek Gusti Allah sia terjadilah peperangan paeh kabeh nu kamari ieu tita hijrah haju manehanana embung anu can iman mah komo kemudian perang Badar selesai perang Badar paraeh kabeh akan tah imah nu kumaneh dipake ka kadeudeuh ka resep ledeg ka tu sia ta perdagangan sia anu kamari sia mung ninggalkeun teh modar sia ta kuari hayo sia ladang sia tah anu kamari mung ninggalkeun anak sia nu kamari kumaneh dipake ka kekeuweuk ka resep jasa paeh sia ceurik tinggal ceurik deui kumaha deui Masya Allah kurang kumaha Allah fatarabbasu cak Allah tungguan hatta yatiyallahu bi amri sehingga Allah gak datangkeun ke perintah Allah awal kebal deui di dunia keneh bakal disiksa mau jaga di akhirat. Gambaran urang kuari ulah pati deudeuh teuing kana dunia aya teh sapagodos mah jeung urang ulah deudeuh teuing ka bapa aya teh sapagodos mah ka emak ka anak ka dulur ka pamajikan teh sapagodos mah ulah jauh-jauh perang baheula di Madinah kudu ditinggalkeun ti Mekah ka Madinah ieu mah urang di imah bae di imah waria mandi urang jam genep beres urang make baju pamajikan kade ka mana ka haji ka jai ngaji mah urang unggal minggu ieu ieu mah tuh kawa urang kan hajat Kak hajat namun kakak deudeuh ka kula anteur kula ieu mah kakak mah nganter kula bae ieu mah geus ngaji mah unggal minggu diuk bae salakina kieu kumaha neng lamun jeung anak bae ih Kak lah tuh ngaranna ge jeung anak pan ke ditu bakal ditanyakeun ka hajina ka mana tah kan kula embung ngajawabannya ka haji bocak di ditu teh menyana mah ngaji ka Cilongok tah embung kula ngadenge kos kitu atuh lah minggu ieu mah ka ditu bae yuk urang hajatan kan hajat tuh gitu puyeng da salakina puyeng gitu. Pertimbangannya nata berat ka mana tah ya hah berat ka mana tah kena ayat ieu sia kul bejakeun ka haji ya Allah ya Rabb in kana azwajukum lamun pamajikan maneh abalawih bika keresebatan Allah Rasul jeung gaji ya teh gaji tah patarbasu hai haji tungguan sia sakedeung deui disiksa sia Masya Allah kan lah atuh geus urang hajat lah urang hajatan hajat bae saya tah berarti kan berat ka pamajikan Allah kan ditinggalkeun dadah Allah ada gitu tak dadah Rasul hampura tolol sia ayo urang Masya Allah